Lanjut halaman 15. Waqala sareng ngadawu saha ba'dus salafi sapalihna pirang-pirang ulama salaf. Khairul mawahibi kan ucapan khairul mawahibi ari pang alus-alusna berean al aqlu eta teh akal. Wasyarul masaibi sareng ari panggoreng-gorengna musibah al jahlu eta teh kabodohan. Waqala sareng ngadawu sabadum sapalihna itu ulama salaf al ilmu kana lapad al ilmu ari ilmu teh amanun eta teh keamanan min kaidis syaitani tina tipu daya setan wa hirzun sareng eta teh pangraksa atawa nya benteng gitu min kaidil hasudi tina tipu dayana jalma anu hasud wa dalilul akli sareng eta dalilna akal atau petunjuk gitu dalil teh nya petunjuk akal. Nah jadi menurut sebagian ulama salaf ada yang berkata itu kan sebaik-baiknya pemberian adalah akal, sedangkan sejelek-jeleknya musibah adalah kebodohan, gitu kan. Nah kemudian dari sebagian ulama salaf lagi, ilmu itu merupakan sebuah pengaman gitulah, pengamanan gitu kan dari tipu daya setan dan merupakan penjaga ataupun benteng dari tipu daya orang-orang yang dengki dan merupakan petunjuk bagi akal. Wa ansyada sareng nganasyidkeun itu ba'dus salaf fi ma'nahu dina maknana itu keterangan gitu. Ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala wa aqbahal jahla wal madhmumu man jahila falaysa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yawman idza su'ila wal ilmu asyrafu syai'in nalahu ar-rajulu man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ma ahsana duh kacida ma ahsanal aqla duh kacida alusna akal gitu. Wal mahmudu sarang ari anu dipuji man eta teh jalma aqala anu berakal ieu si man. Wa aqbahal jahla jeung duh kacida gorengna kabodohan. Wal madhmumu bari ari anu dicawad teh man eta jalma jahila anu bodoh ieu si man. Falaisa atuh henteu yasluhu eta naon bener tawa pantes gitu. Naon nutqul mar'i omonganna jalma fi jadalin dina jero jadal dina jero naon jadal teh perdebatan gitu. Wal jahlu sareng ari kabodohan yufsidu eta ngaruksakeun itu jahlun hu kaitu si mar'un yauman dina hiji poe idza suila di mana-mana ditanya ieu si jalma gitu. Wal ilmu sareng ari ilmu teh asyrafu syai'in eta teh pang mulia-muliana atawa pang pang mulia-muliana hiji perkara nala anu ngameunangkeun hukana itu sa rajul hiji lalaki manari sahaning jalma lam yakun eta henteu bukti fihi eta tetep di itu si eman naon ilmu lam yakun tah henteu bukti itu si eman teh rajulan eta teh lalaki cenah kitu. Ta'allam kudu ngaji anjeun al ilma kana ilmu wa mal jeung kudu ngamalkeun anjeun ya ukhayya dulur leutik kuring gitu meureun nya ukhayya teh ditaskir bihi
kana itu ilmu. Fal ilmu da ari ilmu teh zainun eta teh kagindingan liman pikeun jalma qad amila anu nyatana ngamalkeun ieu si man bil ilmi kana eta ilmu mah gitu lamun asal namanya. Nah, jadi para ulama salaf, sebagian daripada ulama salaf ada yang memberikan syair gitu kan. Nah, alangkah bagusnya akal dan alangkah terpujinya orang yang berakal. Alangkah jeleknya kebodohan dan alangkah tercelaknya orang yang bodoh. Tak ada ucapan seseorang pun yang pantas dalam suatu perdebatan. Kebodohan itulah yang akan merusaknya pada hari nanti ketika ia ditanya. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia yang diperoleh seseorang. Orang yang tidak berilmu maka ia bukanlah laki-laki. Wahai saudara kecilku, pelajarilah ilmu dan amalkanlah. Ilmu itu merupakan sebuah perhiasan bagi orang-orang yang benar-benar telah mengamalkannya. Itu syairan yang diriwayatkan oleh sebagian para ulama salaf. Lanjut. Wa an Muadzin sareng katampi sana tetap katampi ti Muadz bin Jabal ta'allamul ilma. Ari aya ucapan atau aya keterangan ta'allamul ilma. Ta'allamu kudu ngaraji aranjeun kabeh al ilma kana ilmu. Fa inna ta'allumahu dasa estuna ngajina itu ilmu teh hasanatun eta teh hiji kaalusan. Wa talabuhu jeung ari nyuprihna itu ilmu teh ibadatun eta teh jadi ibadah. Wa mudzakaratuhu sareng ari ngamudzakarahkeun ilmu teh tasbihun eta teh jadi tasbih. Wal bahthu sareng ari atawa ieu teh jadi diantapkeun teh kana ta'allumahu meureunnya di wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahsa meureun kitu teh. Jeung saestuna ngabahas anhu tina itu ilmu teh jihadun eta jihad. Wa badlahu jeung ari naon jeung ari masrahkeunana gitu. Masrahkeunana nyerahkeunana gitu. Eta ilmu teh kurbatun eta teh gawe deuheus gitu. Gawe pendekatan diri ke Allah gitu. Wa ta'limahu jeung ari ngajarkeunana itu ilmu teh liman pikeun jalma la ya'lamu anu teu apaleun ieu si man hukana eta ilmu sedekahun eta teh jadi sedekah. Nah, diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ada sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa orang yang alim bukan orang alim. Ta'allamu al-ilma gitu kan. Ta'allamu, pelajarilah ilmu gitu kan. Fa inna ta'allumahu hasanatun. Dikarenakan mempelajarinya itu merupakan sebuah kebaikan. Dan wa talabahu ibadatun, dan mencarinya adalah sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Memudzakarahkan ilmu itu merupakan sebuah tasbih. Ya, memudzakarahkan atau mendiskusikan suatu ilmu itu merupakan tasbih. Wal bahtha anhu jihadun. Membahas suatu ilmu itu merupakan jihad, suatu jihad. Wa badlahu qurbatun. Menyerahkan ilmu kepada orang lain merupakan sebuah pendekatan diri kepada Allah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu gitu ya, merupakan suatu sedekah gitu kan. Nah, lanjut. Wa qala sareng ngadawuh saha Al-Fudail Lubnu Iyadin, Imam Fudail bin Iyad, alimun ari jalma anu berilmu, muallimun anu
ngawuruk gitu. Yud'a eta non diundang atau yudda'a gitu di non disebut gitu. Kabiron karena orang anu agung gitu, anu mulia itulah agung kabir dirinya tanya. Fi malakutis samai di pirang-pirang kerajaan langit. Nah, kata Imam Fudail bin Iyad, seorang yang berilmu yang mengajarkan ilmu, nah gitu kan, maka dia akan diundang gitu sebagai orang yang besar di kerajaan langit, atau dia akan disebut sebagai orang yang besar di kerajaan langit gitu. Bisa juga. Wa qala Sufyan bin Uyainah, wa qala sareng ngadawu saha Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi indallahi, kan ucapan arfa'un nasi indallahi, arfa'un nasi aripang naon luhur-luhurna jalma indallahi disandingan Gusti Allah naonana manzilatan martabatna tawa kadudukanana man eta teh jalma kana anu bukti si man teh bainallahi tetep aya di antarana Allah wa baina ibadihi sareng di antara pirang-pirang hambana Allah, wahum sareng ari itu mangkana bainallah wa baina ibadihi teh al anbiya eta teh pirang-pirang nabi wal ulama sareng pirang-pirang ulama gitu kan. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah gitu kan. Imam Sufyan bin Uyainah pernah berkata, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Nah, mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Nah, lanjut. Wa qala sareng ngadawu itu Imam Sufyan bin Uyainah aidan kalawan deui lam yu'ta ahadun fid dunya, kan ucapan lam yu'ta. Lam yu'ta teu dibere saahadun hiji jalma oge fid dunya di dunya syai'an kana hiji perkara itu afdala anu leuwih unggul leuwih afdal minan nubuwati tinimang pangkat kanabian. Wa ma sareng teu aya ba'dan nubuwati eta tetep dina sabadana kanabian naon syai'un ari hiji perkara gitu afdalu anu leuwih afdal minal ilmi tinimang ilmu wa fikih sareng fikih. Faqila teras dicarioskeun ditaroskeun lahu ka itu Imam Sufyan amman eta tetep ti saha hada ari ieu ucapan teh qala ngadawuh atawa ngawalar itu Imam Sufyan anil fuqaha'i kullihim. Karena ucapan anil fuqaha'i kullihim ari itu ucapan teh anil fuqaha ya tetep di pirang-pirang ulama ahli fikih kullihim tegas nama sakabehna itu fuqaha. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah juga berkata di dunia ini seseorang tidak akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian. Dan tidak ada satupun setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu dan ilmu fikih gitu kan. Nah, jadi ilmu dan ilmu fikih itu derajatnya di bawah derajat kenabian gitu kan. Kemudian ia ditanya dari siapa perkataan ini. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah menjawab anil fuqaha'i kullihim. Nah, perkataan ini dari seluruh para ahli fikih gitu kan. Nah, lanjut. Waqala sareng ngadauh saha imamuna imam orang sadayana Asy-Syafi'i nya ta Imam Asy-Syafi'i ilam yakun al fuqaha kana lapad ilam yakun al fuqaha'u begitu nya. Ilam yakun lamun mah teu bukti saha al fuqaha'u pirang-pirang ahli fikih al amiluna anu ngaramalkeun ieu fuqaha bi ilmihim kana ilmuna itu fuqaha terbukti aulia eta pirang-pirang kakasih aulia Allah eta pirang-pirang kakasihna Allah falaisa atuh teu aya lillahi eta tetep gaduhna Allah saha waliyun hiji wali oge gitu.
Nah, Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya, gitu kan? Seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, bukan kekasih Allah, niscaya Allah tidak akan mempunyai seorang wali pun, gitu kata Imam Syafi'i. Waqala sareng ngadawu saha Ibnul Mubaraki, Imam Ibnul Mubarak. Waqala sareng ngadawu saha Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak, la yazalur rajulu aliman, la yazalu teu eureun-eureun, teu petot-petot sa rajulu hiji lalaki aliman eta teh anu berilmu. Ma talaba dina salagi nyupri si man al ilma kana ilmu. Fa idza dhanna tuluy di mana-mana nyangka itu si rajul annau kana yang itu si rajul teh qad alima eta nyatana geus nyaho itu si rajul, faqad jahila tah nyatana bodoh ieu si man. Itu si rajul. Nah, Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia masih mencari ilmu. Nah, itu kan, selama ia masih mencari ilmu maka ia itu orang pandai. Nah, kemudian apabila seseorang itu kemudian menganggap bahwa dirinya pandai ataupun pintar, maka ia telah benar-benar menjadi orang yang bodoh. Gitu. Waqala sareng ngadawu saha Waqi'un Imam Waqi, la yakunu rajulu aliman, la yakunu henteu bukti sarojulu hiji lalaki, sarojulu lalaki aliman eta teh anu berilmu, hatta yasma'a sahingga yen ngadenge ieu si man, hatta yasma'a sahingga yen ngadenge si man miman ti anu jalma, huwa anu itu si man teh asanu eta teh leuwih kolot, yaitu si man minhu tinimang itu si rajul. Wa mimman sareng ti anu jalma huwa anu ari itu si man teh mithluhu eta pantaran itu si rajul. Wa mimman sareng ti anu jalma huwa anu ari itu si man teh dunahu eta tetep sahandapeunana itu si rajul. Nah, Imam Waqi pernah berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan orang alim sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua. Tidak hanya itu, mau mendengarkan juga dari orang yang sebanding dengannya. Dan mau mendengarkan juga dari orang yang lebih muda darinya, yang umurnya di bawah darinya, gitu. Kata Imam Waqi. Waqala sareng ngadawu saha Sufyanu Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-ajaibu amatun. Kana ucapan al-ajaibu amatun. Al-ajaibu ari keajaiban gitu. Amatun eta teh eta anu umum gitu. Umum di mana-mana merata gitu. Wa jeung ari itu ajaib fi akhiriz zamani. Di akhir zaman aamu eta teh leuwih umum. Artinya wan nawaibu sareng ari pirang-pirang naon bencana atau musibah gitu. Ya bencana. Tomatun eta teh musibah anu loba gitu. Tomatun eta anu loba gitu. Wa jeung ari itu nawaib jeung ari itu bencana fi amrid dini. Gitu. Dina urusan agama atomu tuh eta teh leuwih musibah anu loba gitu. Itu. Terus wal masaibu sareng ari pirang-pirang musibah teh azimatun cenah kitu nya. Eta teh naon peristiwa anu pohara anu agung gitu. Wa mautul ulama sareng ari maotna pirang-pirang jalmi anu berilmu azamu eta teh leuwih peristiwa anu pohara deui gitu. Wa innal alima sareng jeung saestuna jalmi anu beralim hayatuhu eta ari hirupna itu alim teh rahmatun eta teh jadi rahmat lil ummati pikeun umat. Wa mautuhu sareng ari mautna alim mah fil islami dina Islam teh sulmatun. Sulmatun eta teh merupakan naon eta teh hiji naon karetakan lah gitu atau kacacatan gitu asa gitu. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, keajaiban-keajaiban itu merata ada di mana-mana gitu kan. Pada akhir zaman
pada akhir zaman gitu. Bahkan lebih merata lagi gitu kan, keajaiban. Nah, bencana yang menimpa manusia banyak gitu. Sedangkan bencana ataupun musibah dalam suatu urusan agama itu lebih banyak lagi. Nah, bencana itu merupakan peristiwa yang besar. Namun, kematian para ulama merupakan peristiwa yang lebih besar lagi. Nah, sesungguhnya hidupnya orang alim itu merupakan rahmat bagi seluruh umat. Sedangkan kematian orang alim dalam agama Islam itu merupakan suatu keretakan, suatu kecacatan gitu kan. Nah, itu kata Imam As-Sufyan Ats-Tsauri. Jeung diriwayatkeun fi As-Sahihaini dina kitab Sahih 2 an Abdullah bin Umar bari tetep katampi ti Imam Abdullah bin Umar bin Al-As putra pamagetna an Abdullah bin Umar bin Al-As gitu. Katampi ti Imam Abdullah bin Umar bin As. Qala naon qala ucapan qala. Qala ngadawu itu Abdullah bin Umar bin As sami itu Rasulullah kan ucapan sami itu Rasulullah. Sami itu kantos nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngandi ka Kanjeng Rasul innallaha kana ucapan innallaha saestuna Gusti Allah teh layak bidu cenah eta teh henteu nyabut Gusti Allah al ilma kana ilmu intizaan gitu kalawan naon tawa yak bidu teh henteu nyokot kitu nya layak bidu eta henteu nyokot Allah al ilma kana ilmu intizaan kalawan naon cabutan gitu yantazi'u anu nyabut Allahu kana eta ilmu teh minan nasi ti jalma-jalma jadi henteu dicabutan ilmu teh ti jalma-jalma henteu sanes kitu walakin yakbidu tatapina nyandak Allah al ilma kana ilmu teh biqabdil ulama ku nyandakna ku ngamaotanana pirang-pirang ulama gitu cara Allah nyanak sunah bade ngahilangkeun ilmu gitulah nya eta teh ku ngamaotkeun para ulama hatta idza lam yabqa sahingga di mana-mana henteu nyesa saha alimun hiji jalma alim oge ittakhadha tah ngajadikeun saha annasu jalma-jalma ruasa gitu nya kapirang-pirang pemimpin juhala anu barodo gitu pasaalu teraswe nararos itu nas itu ka itu ruasa teh ya faaftau terus we matwakeun itu ruasa juhala teh ya bighairi ilmin bari ku teu make ilmu fadhallu teraswe salasar itu nas wa adhallu sareng nyasarkeun itu ruasa gitu. Nah, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah ibn Umar ibn As ada sebuah hadis bahwa Imam Abdullah bin Umar bin As pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu itu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini itu kan dengan cara mencabut nyawanya orang-orang yang berilmu, mencabut nyawanya para ulama. Nah, sehingga jika seorang alim sudah tidak tersisa, jika para ulama sudah tidak tersisa lagi, tidak ada ulama lagi, maka masyarakat akan mengangkat para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian para pemimpin-pemimpin itu akan ditanya gitu kan, akan ditanya oleh orang-orang, oleh manusia gitu kan.
Kemudian para pemimpin itu memberikan fatwa tanpa berlandaskan ilmu gitu kan. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, maka sehingga gitu kan mereka itu menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Wallahu alam.